Kajian Kitab Kifayatul Awam halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ba'du sareng sabadana Mas bismillah, alhamdulillah, salawat sareng salam. Fayaqulu maka nyarios saha al-abdu hamba al-faqiru anu mika butuh ila rahmati rabbih kana rahmat pangeranna abdu al-muta'ali anu mahaluhur Muhammad bin Syafi'i tegasna Syekh Muhammad bin Syafi'i Al-Fudhali anu bangsa Fudhali As-Syafi'i anu bangsa mazhab Imam Syafi'i. Qad sala nyata geus nyuhunkeun ni ka kaula sah ba'dul ikhwani sawarehna pirang-pirang duduluran an uallifa kana yen ngarang kaula risalatan kana hiji risalah fit tauhidi dina mertelakeun tauhid. Fa ajabtu tuluy nyubadanan kaula hu ka ba'dul ikhwan ila zalika kana itu an uallifa risalah atau lamun kana masdarna ta'rifur risalah nahian bari anu nuturkeun nahwal alama Syekh Sanusi kana saumpamana jalmi nu seur elmuna anu jadi guru besar tegasna Imam Sanusi fi taqriril barahini dina netepkeun pirang-pirang dalil. Gueroani salianti saestuna kaula ataitu eta geus ngadatangkeun kaula bidalili kana dalil bijani bil madluli disagigireun anu didalilan wazintu jeung nambahan kaula hu kana itu dalil taudihan kana penjelasan pertelaan li ilmi karena nyahona kaula bikusuri hadat talibi kana lalawarana ieu jalma anu nyuprih ilmu. Fajaat tuluy datang bihamdillahi ta'ala kalawan muji ka Allah subhanahu wa ta'ala non risalatun risalah mufidatun anu berfaidah walitakririma jeung pikeun ngajelaskeun perkara fiha nu tetep dina ieu risalah mujidatun anu agung. Wasama itu jinggis kangaranan kaulah kana eta risalah Kifayatul Awam kana kitab Kifayatul Awam fima dina ngajelaskeun perkara yajibu anu wajib ieu mah alaihim ka al awam min ilmil kalami tina nguningakeun ilmu kalam wallahu ta'ala jeung ka Allah ta'ala wungkul as'alu nyuhunkeun kaula ayyan fa'a kana ngamanfaatkeun Allah biha ku itu risalah wa huwa sareng ari Allah hasbi eta nu nyukupkeun kaula wa ni'ma jeung duh wara alusna saha al wakilu anu dipasrahan ari nu dipuji nyaeta Allah. Komentar wa ba'du fayaqulul 'abdul faqir ila rahmati rabbih masih menjelaskan tentang muqaddimah kitab. Muqaddimah kitab aya nu harus bagi sang pengarang kitab nyata bismillah alhamdulillah mau shalawat sareng salam. Wa ba'du sareng sabadana bismillah alhamdulillah shalawat sareng salam. Ieu lapad wa ba'du teh kalimatun yu'ta biha indal intiqal min uslubin ila uslubin ukhra. Suatu kalimat pemisah pindah jalur cerita uslub jalur cerita ila uslubin ukhra
berpindah karena jalur cerita anu sejen. Lamun tadi mah alhamdulillah sholawat salam anu wajib anu kudu jang pengarang kitab mah. Ayeuna mah berarti muqaddimah di bertalian sekitar ieu kitab karangan. Ieu lapad wa ba'du hukumna sunnah. Wa huwa sunnatun li annahu sallallahu alaihi wasallam palebah gunuk sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bi katbiha fi murasalatihi. Rasulullah ketika rek nyuratan kepada raja-raja atau ka sahabat mencantumkan kata amma ba'du. Berarti amma ba'du teh hukumna sunnah. Urang mah biasana naon macana amma ba'du. Amma ba'da itu masuk kalimat syarat. Amma kama ma yakum min syai'in wa falitilwi ha wujuban ulifa. Amma ba'du. Amma teh asal naon? Mahma yakun min syai'in. Pa ba'dal bismillah. Ngantos kitu digantian lapad mahma yakun min syai'ina ku lapad naon amma tulifana disimpen setelah lapad wa ba'du. Maka biasanya setelah amma aya payakulu nya tuh Kak. Pakai fa. Fa ammad dhammatu fatakunu. Ulah fa amma padomatu. Heuleut sakalimat. Fa ammad dhammatu fatakunu alamatan. Jeung fakna urang dakwah teh amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun make fa. Ai wajib sih henteu ngan bisa ngartiin ilmu nahwu ka mana fa'na cenah ge. Kapan amma kamah mayakum min syai'in wa fa litilwi ha wujuban ulifa. Ba'du kalimat dharab dina sabadana. Nah tadi dipatahkeun. Oh eta mah menggantikan mudhof ilaih. Wadmum binaan ghairin adim tama lahu udifan nawiyan ma'udima. Dipikeun mudhof ilaihna maka digantian ku dhamma. Pa ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalami. Dipikeun mudhof ilaihna jadi amma ba'du. Amma ba'du. Ngani dieu mah meunang lapad ammana digentos ku lapad wa ba'du. Janten musannif menggunakan ku lapad naon? Wa ba'du. Maka lamun dibaca wa ba'duhum terusan hadis tadi wa ba'duhum yuhdab yahzifu amma bil ma'nal mazkur wa ya'ti badalaha bil wawi kama huna. Piceun lapad ammana ganti ku waw. Bisa wa ba'du boleh, amma ba'du boleh. Amma ba'd diwaqafkeun boleh. Macana amma ba'du lamun diwaqafkeun berarti hiji bida bisa waqam taskid. Ba'd rek ngomong du tetulus. Satengahna amma ba'd atau waqaf ismam boleh. Monjongna wungkul aya amma ba'd di monjongan wungkul amma ba'd eta mah waqaf ismam kadina alfiyah. Fayaqulul 'abdu maka ngadawuhkeun hamba al faqir anu mika butuh kana rahmat Allah saha namina Muhammad bin Syafi'i al-Fudali as-Syafi'i. Berarti Muhammad nami aslina. Nami aslina saha Muhammad bin Syafi'i. Al-Fudali nami pujian eta anu utama. As-Syafi'i nami mazhab basi keneh mazhab Imam Syafi'i. Anjeunna mengucapkan dua kalimat kahiji al-abdu hartosna abdu hamba. Soalna di hamba mah derajat paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
tingali dina palebah kurung al-abdu innama ata bihadal wasfi li'annahu ahabbul awsafi ilallah pangs dipika cinta-cintana sifat di hadapan Allah manyata tital kanaonan tital al-abdu kehambaan al-abdu ari geus maot maulah yang disebut profesor doktor lah al-abdul fakir we entas pang dipika cintana ku Allah al-abdu al-abdu hamba warfauha ingda ma fihi warfauha dan paling tinggi sifat di hadapan Allah. Naon sababna gini disebutkan paling tinggi soalnya memberikan isyarat kata lapan abdun mah karena kesempurnaan Allah. Urang mah hambana, Allah mah berarti Tuhanna, pangeranna. Kedua waqtiya jugarihi ilaihi menunjukkan bahwa orang mah hamba nu butuh kasih sayang pemberian ti Allah. Kedua takatilu annahu dalun ala khudu'i wat tazallulil maula menembongkeun sifat ketawaduan jeung handap asor. Moalnya juga pangeran, oge juga Firaun, ana rabbukum gagabah Firaun mah nya. Ngomong teh. Maka kalau diabadikeun jasadna jang picontoeun nepi ka akhir zaman ulah sampai aya nu ngaku-ngaku deui jiga Firaun. Tilu manfaat lapad abdun hiji derajatna paling dhuhur sabab hiji isyarah kesempurnaan Allah, kedua isyarah butuhna makhluk ka Allah, tilu menunjukkan kana sikap khudu' DPDP wa tazallul merasakan hina ka Allah. Rasulullah pun disifati dengan sifat abdu. Hiji fi maqamil aliyah. Di tempat-tempat anu luhur ke waktu Isra kumaha tinggal ayat Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Tuh abdihi. Keur maqam nu luhur ge Isra Mi'raj. Kadua dina maqam inzalul Qur'an. Keur waktu nurunkeun Al-Qur'an ge Allah memanggil Rasulullah teh dengan menggunakan kata abdun hamba. Firman Allah di surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam lahu iwaja. Tuh disebutkeun nama abdun hamba disebutkeun. Katilu dinama kamu dakwah ngadoa. Tilu dinama kaum dakwah ketika Rasulullah ngajak ka para jin membacakan ayat Al-Qur'an sehingga beriman. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kanu yakununa alaihi libada. Eta jin pagulung-gulung hayang ngupingkeun awasan bacaan Rasul. Tah, naon sikap Rasul nu diangkatkeun ka dinya? Abduhu hambana Allah. Mata kalau menurang keur dakwah kade sing inget urang jadi hamba Allah. Ulah asa pangpinterna. Tinggal Rasulullah keur dakwah di depan-depan para jin. Maka Rasulullah pernah dipilihkeun ditanya. Wa min samma khuyyira sallallahu alaihi wasallam. Rasul cing pilih nah meuning keneh nabi bari jadi malaikat atau meuning keneh nabi bari jadi hamba. Kumaha jawabanna Rasulullah fakhtaru tsani. Rasulullah milih anu kadua nyaeta jadi nabi sareng jadi hamba Allah. Itulah titel al-abdu. Maka orang kudu jadi hamba. Nama terbaik adalah pakai lafaz abdun. Abdun. Karena sekali itu Allah, lain Abdul Ilham, Abdullah gitu, Abdul Rahman, ulah Abdul Makhluk di Abdul Dinar, salah Abdul Dinar mah. Eta mah hamba dunia berartinya. Ari dunia mah dinar, din teh naon? Agama, neraka. Jadi jalma nu boga duit mah pilihan antara dua, bisa pi surgaeun, bisa pi nerakaeun.
dinar disebut nage. Kedua sifatan musannif mencantumkan kata al fakir. Soalnya berdasarkan firman Allah kumaha ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. He manusia-manusia maneh kabeh eta fakir ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun dina kitab hikmah innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah teh kudu dibikeun ka jalma fakir. Berarti lamun urang ngaku fakir, tah ku Allah bakal disedekahan. Ku Allah ieu mah sagala dibikeun, da urangna ngaku naon? Ngaku fakir ka Allah. Kudu al fakir. Tapi kade ulah al fakir adi hati sombong. Ari al fakir mah kudu ngertawa dong. Adi pala baku batur lah mana mah fakir sia ngahina. Oh al fakir. Disebut al fakir umum. Aduh. Taulah sampai kitunya. Lamun ku baturin lah wios abdi mah al fakir. Al fakir. Kedua butuh kunaon ila rahmati rabbi, butuh ku rahmat Allah taala. Hayang dipasihan kasayan rahmat pangeran Robbi ayo mana Robbi 15 Bahar Tawil qaribun muhitun malikun wa mudabbirun murabbin kathirul khairi wal mulilin ni'am sarang qaribun qaribun anu deukeut muhitun anu ngaliputan malikun anu ngarajaan mudabbirun anu ngatur murabbin anu ngurus katsirul khairi anu seueur kahadianana wal muli jeung anu nguasa lini ami kana pirang-pirang nikmat 7 nomor tah wa khaliqunal ma'budu jabiru kasrina wa muslihuna wa sahibu sabitul qidam wa khaliquna jeung nu nyiptakeun urang sadaya 8 al ma'budu anu diibadahan 8 jabiru kasrina anu nambalan kapecahan kakurangan maksudna mah urang sadaya 10 wa muslihuna anu masihan kamaslahatan atau nu ngabereskeun ka urang sadaya 11 wasahibu jeung anu milik pemilik 12 as-sabitu anu tumetep naon al-qidamu qidamna 13 wa jami'una wasayyidu fahazihi ma'anin atat li rabbi fad'u liman nazam wa jami'una jeung ngumpulkeun urang sadaya wasayyidu jeung anu jadi sayyid dunungan urang sadaya ihfaz kudu ngajaga ngariksa anjeun kana ieu fazihi ma'anin maka ari ieu pirang-pirang makna atas eta geus datang ieu hadhihi ma'anin di rabbi pikeun makna rabbu jadi simpulna makna rabbu aya 15
macam. Pad'u kudu ngadoakeun anjeun liman ka jalma nazama nu geus kadadomkeun itu mah. Upami guru wa ajengan Ibnu Jaya mah makna Rabbu pangeran teh 4 P. Pencipta, penguasa, pemilik, pengatur. Nah 4 P. Pencipta, penguasa, pemilik, pengatur. Pencipta urang dicipta. Geus diciptakeun dikuasai ku Allah. Usik malikna, leutik jeung gedena kabeh ku Allah diatur. Pemilik, penguasa. Pengatur, diatur, disiapkeun jang daharna, jang hinumna. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hirupna di mana, pasanganna di mana. Isi pasang-pasangkeun. Langsung yang mana mah geus maot pijodoeunana. Ari kitu mah teu moal tenang. Moal kitu da geus diatur aya jodona. Aya tenang. Aya geus diatur Allah mah. Eta cak-cak ge dahara teh senu haliber siraru tapi da geuning bisa hirup nampeurkeun saruna. Ari geus berjodoh mah angger bakal ditemukan. Ditemukan. Pengatur, pemilik, dimiliki ku Allah. Al-Muta'ali Allah anu maha luhur. Urang sogaten maha luhur maksudna naon nya? Maksud maha luhur teh al-mutanazzi an kulli ma la yajuzu alaihi. Bersih tina sifat-sifat nu teu layak ka Allah. Maksud maha luhur teh naon cenah ge? Bersih tina sifat-sifat nu teu layak ka Allah. Kadua atawa di manaan ku al-mani boleh. Al-mani'u wa huwa alladzi yamtani'ul wusulu ilaihi wa yastahilul wusulu ladai. Hartosna al-muta'ali teh tercegah. Berarti moal bisa nepi ka Allah sadaya makhluk. Moal nembus hayang mengetahui Allah sebenarnya teh moal bisa. Da Allah makhalik, urang mah makhluk, jauh berbeda. Kesimpulan tina bahasan pertama berarti musannif mengenalkan tentang pengarang ieu kitab sanamina Muhammad bin Syafi'i Al-Fudali Asy-Syafi'i. Kedua menjelaskan tentang sasakala ngarang. Kunaon ngarang kieu kitab Kifayatul Awam? Qad sa'alani ba'dul ikhwan an wa'allifa risalatan fit tauhid. Duduluran tos jaruhunkeun supaya kaula ngarang ieu risalah. Ari ikhwan mah berarti dulur saagama. Mufradna ikhwan lapat akhun. Lamun dulur saturunan mah jamanna teh ikhwah. Ikhwatun. Lamun dulur awewe akhwatun. Lamun dulur saagama mah ikhwanun. Ulangi, lamun ikhwatun dulur saturunan lalaki ikhwatun. Lamun dulur saturunan awewe akhwatun. Ieu ikhwan, ieu akhwat. Ngan lamun dibahasakeun ikhwan mah berarti dulur saagama. Geuningan Al-Qur'an geuning kumaha? Innamal mu'minuna Tapalen. Innamal mu'minuna ikhwanun fa aslihu. Salas ikhwatun. Mayat Al-Qur'ana innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah Al-Qur'an ikhwatun ikhwatun. Innamal mu'minuna pasna orang-orang mukmin itu ikhwatun bagaikan dulur saturunan. Maksud Al-Qur'an begitu. Bagaikan dulur saturunan. Jadi angga pinggiran orang teh dulur akur jeung dulur adit
saindung sabapa ulah asa jeung batur ulah asa jeung batur butuh duit menta we boga duluri kurang bekal malah sabapa dulur ieu komo baturna 10 urang 10 uap sapiringan aduh ikhwat risalah dina mengabahas tentang ilmu tauhid, tentang mana tauhid entas. Katilu menjelaskan tentang teknis. Rekuma teknis ngarangna ieu musannif. Nahiyan nahwal alama as-Syekh Sanusi fi Taqril Barahin. Teknis penyusunanana rek mengikuti cara teknis penyusunan Imam Sanusi dina menetapkan dalil. Jadi teori dalilna mengikuti karena Imam Sanusi. Aya kitab nipisnya Imam Sanusi. Nu kandalna insyaallah mudah-mudahan dugi Ummul Barahin. Ummul Barahin insyaallah Ummul Barahin. Ngan bedana goeroan ni atatu bidalil bijanibil madlul. Tapi dalilna rek disagigireun nu didalilan. Lamun dalil wujud berarti dalilna dirinya aya sagigireunana. Maksudna mah sahandapeunana rangkeun dalil sifat wujud. Begitu juga jeung sifat-sifat nu sanesna. Beda jeung Imam Sanusi mah nyebutan sifat Allah udah nu 20 tos kitu nembe di ujung dalilna wungkul. Tah pengarang Muhammad Al-Fudali Muhammad bin Syafi'i Al-Fudali mah teknis nyusuna dalilna disarangkeun sareng si sifat-sifatna. Saha Imam Sanusi teh nami asina Abu Abdillah Muhammad bin Wali Muhammad putrana seorang waliullah anu soleh namina Yusuf As-Sanusi Al-Maliki mazhab Imam Maliki Al-Maghribi anu bangsa Imam Maroko Atil Misani anu keturunan Tilmisan. Aya nu nyebatkeun Tilmisan teh cenah ge daerah. Tapi setelah diteliti cenah ge di Maghrib teh aya daerah Tilmisan. Wa huwa mimman adhharahullahu bihi ad-din. Termasuk orang yang Allah sudah mendohirkan agama di atas tangannya. Wa tabahhara fil ulumi kulliha, dia termasuk tabahur ngalaut dina ilmuna bagaikan samudra keluasan ilmunya. Kulliha dari berbagai pan. Wa balagha minal wara'i wazuhdi al-ghayatal quswa, sampai ke derajat kewaraan dan kezuhudan yang tinggi luar biasa. Wa ta'lifu katsiratun masyhura, karangan-karangan beliau itu sudah masyhur. Qalla ayyujada ala wajil ardi ta'lifun yufidu ma'rifatallah bil barahinil qatiyah fi aqrabi zamanin misal qaidihi. Tidak ada kitab di muka bumi ini yang lebih berfaedah untuk bermakrifat kepada Allah selain kitab karangan beliau. Di wafatnya tuwfiya yaumal ahad ba'da asri tsamina asyara min jumadil ukhra. Wafat hari Ahad tanggal 18 Jumadil Akhir tahun 895, berumur 63 tahun. Itulah wa tahar rihul miski, meleber parfum minyak kastori dengan sebab kematiannya. Maka ting karomah nanya seungit we ngadalingding, sengit ngadalingding. Aya sebagian zaman soleh gitu sengit pakuburan atau teras-terasan aya pernah eta
Pernah ya salah sawios guru gitu sama sengit. Wa qabruhu masyhura fi tilmisan. Kuburanna masyhur di tilmisan. Berarti ieu kitab menurut Syekh Bajuri mah tilmisan teh nami daerahnya. Di itu di Qabilah Maghrib. Qabilah Sanusi di daerah Maghrib Maroko. Satrasna teknis penyusunan ieu kitab taudihan li ilmi selain didalilan oge dalilna diterangkeun deui. Kadina teh jamu teu diterangkeun deui nya. Dalil ayana Allah wujudu hadhil makhluqati taswen tas diterangkeun deui. Tadi da ieu mah terangkeun deui segi naon wujudu hadhil makhluqat ngajadikeun dalil kana ayana Allah. Tangna diterangkeun teh sabab aku tahu dengan kelemahan para pencari ilmu. Akhirnya fajaat bihamdillahi taala, maka datanglah dengan bersyukur kepada Allah risalatun mufidah, suatu risalah catatan-catatan kecil yang berfaedah, majidah anu agung litakriri ma fiha, untuk menetapkan risalah-risalah anu manfaat. Litakrir teh harap jarna ta'alukna kana majidah. Berarti asal kata marisalatun mufidah majidah. Litakriri ma fiha. Katilu kaopat memperkenalkan penamaan. Naon ngaran ieu kitab? Wasammaituha kifayatal awam. Kalimat apa isi prinsip dari kitab? Yajibu alaihim min ilmil kalam, membahas tentang ilmu kalam. Dan akhirnya berdoa kepada Allah, semoga wallaha ta'ala as'al, aku bermohon kepada Allah ayan fa'abiha wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, semoga ia kitab ageng manfaatna. I'lam kurunyaho anjeun annahu kana satuna kalakuan jeung tingkah yajibu wajib ala kulli muslimin kasakur-sakur jalmi muslim naon ayyarifa yen nganyahokeun kulli muslim khamsina kana 50 naonana aqidatan aqidahna wa fi kulli aqidatin jeung dina setiap akidah yajibu wajib alaihi ka kulli muslim naon ayyarifa yen nganyahokeun kulli muslim laha kana kulli aqidah dalilan kana dalil ijmalian anu bangsa ijmali global garis besar atau tafsilian atawa dalil tafsili dalil terperinci. Mulai penjelasan kitab Kifayatul Awam. Satu, memberikan pesan i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa khamsina aqidah, bahwa wajib menurut agama setiap orang muslim mengetahui dan meyakini 50 akidah. Maksudnya nyata sifat anu wajib di Allah. Ari aqaidna iman eta aya 50 perkara 20 anu wajib di Allah, 20 anu mohal di Allah, hiji nu wenang di Allah jumlah 40, hiji opat nu wajib di Rasul, opat nu mohal di Rasul, hiji nu wenang di Rasul, jadi jumlahna salapan sareng 40 hiji, jadi jumlah sadayana 50.
Itulah poin pertama. Poin kedua, wa kullu aqidatin, ari setiap akidah yajibu eta wajib alaihi ka kulla sahas, setiap akidah wajib kepada setiap orang mukmin mengetahui dalilna. Kedua kudu hafal naonna dalilna, meyakini dalil-dalilnya. Ari aya ripa mah kudu nyaho bari ngayakinkeun. Baik ijmali atau tafsili, pilih rek nu mana. Jika nama orang mah tafsilinya. Soalnya perwakilan tiap kabupaten nih. Mualnya dari ijmali. Kudu tafsili. Ijmali mah global, tafsili mah lebih rinci. Aya tahapan-tahapan apa. Itulah doa poin yang diterangkan ku musannif. Saterasna catatan saja di halaman 13. Tanbihun, bahwa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan zaman patrah. Iza amilta alimta, mungkinnya jika kamu tahu an alal fatrah najuna alal rajih alimta anna abawaihi najiyani. Ari ahli patrah mah hukumna bakal salamet menumut kaoro rajih. Ari patrah atas putus. Nabi Isa diangkat ke langit, Rasulullah tacan sumping eta sebatna ahli patrah bakal ka surga. Berarti bisa menanyakan, ari ibu rama Rasulullah salamet ka surga moal ka surga. No sababna likaunihi min ahli patrah, sabab ibu rama Rasulullah termasuk ahli patrah. Bahkan ada sebuah riwayat balhumma min ahli Islam, termasuk ahli Islam. Liihyaihima lahu ta'ziman lahu fa'aman nabi, karena Allah pernah ngahirupkeun ka ibu rama Rasulullah sebagai tanda ngagungkeun Allah ka Rasulullah. Akhirnya setelah dihidupkeun teh iman ibu rama Rasulullah ka saha ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya di hadis sebuah di bawah nadoman maruya an Urwa an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabba ayyuhiyya lahu abawai. Rasulullah menyuhunkeun ka Allah supaya ngahirupkeun ka ibu ramana. Fa ahyahuma lahu fa amanna bihi summa amatahuma. Akhirnya Allah dikabulkan dan hiduplah ibu dan ramana, tas kitu wafat deui. Summa amatahuma. Jadi jelas bahwa bahwa ibu rama Rasulullah adalah orang yang beriman dan pasti selamat. Bahar Kamil aiqantu anna aban nabi wa ummahu ahyahumar rabbul karimul bari. Sarang Aikon tu ngayakinkeun kaula anna aban nabi kana sesuna ramana kanjing nabi wa ummahu jeung ka iburna kanjing nabi ahya eta geus ngahirupkeun humakan aba sareng ka umma saha rabbul karimul bari pangeran anu mulia anu nyiptakeun. Hatta lahu sahida bisidqi risalatin sidqun fatil kakaromatul muhtari.
hatta lahu sehingga ka kanjing Nabi syahida bersaksi aba sareng ummahu bisidqi risalatin kana benerna kerasulan sidkun ari ieu eta nu bener fatilka tahari itu teh karamatu itu karamatul mukhtari eta kemuliaan Rasulullah anu dipilih. Hadal hadisu wa may yaqulu bidafihi fahuwa dha'ifu anil haqiqati ari. Hada ari ieu teh al hadisu eta tina hadis. Wa man yasabe jalma yakunu ngucapkeun ieu man bidhafi kan lemahna ieu hadis fa huwa taritu simay yaqulu bidhafi ad-dha'ifu eta nu dhaif nu lemah. Lemah anil haqiqati tina nganyahokeun hakikat ari anu katutupan. Jadi jelas pepeujuh bisi ulah aya menyebutkeun bahwa rahmat Rasulullah umpamana kana neraka aya kapungkur kitu qad su'ilal qadi Abu Bakar bin Arabi ahadul a'immatil malikiyah aya hiji lalaki nu ngobrol kieu inna aban nabi pinnar rama nabi dina neraka akhirna saur eta qadi Abu Bakar bi annahu mal'un eta jalma dilaknat soalna termasuk kana menyakiti Rasulullah. Sedangkan lamun menyakiti Rasulullah kan bakal dilaknat. Innal ladzina yuzunallaha wa rasulahu lanahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum azaban muhina. Jalma-jalma nu sok milaraan menyakiti Allah dan Rasulnya, maka ku Allah bakal dilaknat fid dunya dan di akhirat. Itulah catatan pertama. Catatan anu kadua, naon dari ngaran ma'rifat, aya arifat naon ngaran ma'rifat ngaran ma'rifat. Maka dina palebah kurung aya arifat di dinya aya definisi ngaran ma'rifat. Ma'rifat fi ta'wili masdar ay ma'rifah asal logat manyaho nya. Jadi ma'rifat aya ma'rifat cek ilmu nahwu, aya ma'rifat menurut ilmu tauhid, aya ma'rifat menurut ilmu tasawuf, iman ngajadi rasa, ma'rifat tasawuf. Ari iman ma'rifat menurut tauhid manaon? Wa haqiqatuha al jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Al jazmu eta keyakinan al mutabiqu anu sesuai lil waqi'i kana anu terjadi maksudna mah jeung buktina an dalilin timbul tina dalil apal dalilna. Berarti tilu hiji al jazmul kadua al mutabiqu lil waqi' katilu an dalilin. Atau orang ngomong sok biasanya opatnya idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taradudun muwafiqul lil waqi'i nasi'un an dalilin. Ari al jazmu teh istilah yakin luar biasa. Urang mah kadang-kadang yakin keneh ku ilmu, yakin keneh ku panon. Sing yakin orang teh eta kaca lamun dibayar ku batu pepes mah pepes atuh padahal mah cobaan we heula teu kudu cobaan heula urang mah boga ilmu biasana mah kasana kitu mah naon pepes teu kudu coba heula atuh beak cobaan heula mah tuh ilmu tuh dalilna kunaon tah ilmu. Jadi ilmu ge menjadi keyakinan. Sok daik teh di bulan 1 juta.
Pangbaidogen kaca asalah pupus. Cobaan gitunya. Bolohok coba-coba mah. Nu kitu mah da impis. Berarti ku ilmu urang yakin. Tah ka Allah ge sing yakin melalui ilmu. Melalui ilmu sing yakin. Mata urang rek mengaji ilmu tauhid teh rek ngayakinkeun Allah melalui naon? Ilmu. Seperti yakinna urang ningali kertas. Ieu kertas lain. Kertas. Naon sababna nyebutkeun kertas? Katingali. Tuh, kade ulah sampai ari urang mah lamun katingali mah percaya, can katingali mah tara percaya urang mah. Ari hitut aya teu? Kapan teu katingali? Tuh, jadi ternyata aya anu lain katingali wungkul berarti. Anu bisa dikudu yakin teh tah urang ge ka Allah taala kudu sing bisa yakin tanpa teu ningali. Ulah ngomong kieu, urang mah moal ka iman sagisang katingali mah. Ulah sampai kitu ka Allah taala teh. Maka urang rek belajar ilmu tauhid. Tah lamun kitu ngaranna naon? Ngaranna yakin. Ieu mah lain kertas, sapi gitu. Embung urang mah. Daripada nyebutkeun sapi mah mending kena gelut. Tuh, bakating naon cing urang? Bakating yakin, bakating yakin. Kajeng kena gelut. Nu kieu sebut sapi make heula. Tah, eta ciri jazim. Sebetulna mah jazim mah tingkatan teratas. Di bawah jazim kana ayata. Wa kharaja an dalika az-zannu ayat aidon mah atasna naon? Nyangka. Wa huwa idraku ahadil mutaqabilain, mengetahui satu dari dua perbandingan birajihiyah kalaman unggul lebih. Jadi mutaqabilain teh anu dua perbandingan teh berarti taruhlah lamun 100 dibagi 2 berarti sabaraha? 50 ngan ieu mah aya rajihiyah lebih tidak 50 berarti sabaraha? 51 sampai 88 tak eta ngaranna naon? Zon. Don. Cek urang jiga nama cai geus ngagolak mun di dapur. Ka dapur we. Dan can. Eta mah zon ta eta kakarasangkaan eta sangkaan. Don mah eta. Can bener don mah kade. Yakinkan. Ulah wakat don. Kamu masalah cinta. Ulah don. Oke. Di bawah don katilu aya naon? Waham. Ari waham wa huwa idrakun ahadihima bimarjuhiyah. Kebalikan tina zon. Lamun tadi mah 50 lebih, ieu mah mengetahui salah satu dari dua perbandingan bimarjuhiyah, diunggulan maksudnya dielehkeun bimarjuhiyah. Berarti di bawah 50 48 ke bawah. Disebut waham. Bayangan wungkul eta mah jauh kana nya waham. Wah, jiga nama jurig siun di kejauhan teh bisinya disamperkeun teh jiga lain da jiga karung kayak karung jurig eta. Tuh eta pertanyaan kene teh. Goblok teh daun. Salah ngabayang-bayang jurig sagala. Aduh. Tah eta khayali eta. Eta mah kitu mah wahamnya. Ari biasa mah urang mah ngalogatan waham naon? Di logatan waham sangka salah. Terakhir di dieu mah opat tahapannya kaopat naon? Sak. Ari sak mah ragu berarti 50%. Eta aya deui nya sok nyebatkeun teh di bawah 25 mah jadi lamun 50 ke bawah sampai 25 eta mah waham. Lebih rendah deui naon? Khayali, bayangan, khayalan. Sok sieun ku jurig
Alhamdulillah nepi ka pernah ningali jurik tapi. Tapi ayeuna bisa dibuktikannya ku YouTube. Tengnya. Tah lamun marifat lamun yakin kitu alus bener. Tah lamun teu kitu jadi kahiji kudu naon? Jazmun. Kadua naon? Al mutabiqul waqi. Bener jeung buktina. Tah lamun teu akur jeung buktina nu kitu marana bodoh. Naon cenah ge? Bodoh. Ari bodoh teh teu akur jeung naonna? Teu akur jeung buktina. Sieun ku aya di dinya tulisanna wa kharaja bil mutabiq ghairuhu fa innahu yusamma jahlan murakkaban. Bodoh rangkep-rangkep. Cek sunana mah bodoh katotoloyoh. Jadi bodoh teh aya dua tuh. Aya bodoh ngaku bodoh, aya bodoh teu ngaku bodoh. Tah orang-orang kafir mah jahalna jahal murakkab. Jazi keyakinan Nasrani bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan teh geus bisa moal bisa dionget-onget. Ku urang dilawan teh kalah-kalah nyerang ka urang moal teu marima. Teh eta mah sebutan naon? Jahal murakkab. Jadi ari bodoh teh teu akur jeung bukti, teu akur jeung faktanya. Kana hayam disebut ucing. Boloho teh eta umpamana. Bodoh berarti eta. Tambahan salah wae. Eta bodoh tak jeung buktina berarti. Tambahan. Terakhir adalah tentang dalil. Ieu nu 50 teh kudu apal dalil na masing-masing. Dalil kabagi dua, hiji dalil ijmali, dua dalil tafsili. Di tengahna dalam kurung dalil ijmali ada definisina i'lam anna dalil ijmali huwa al-ma'juzu an bayani wajhi dilalatihi. Nyaeta nu diapeskeun tina ngajelaskeun jalan ngadalilanana. Lamun urang naon dalilna sifat wujud, ayana ieu makhluk cing pangterangkeun. Teu bisa rangkeun mah. Tah eta sebatin sebutna al-ma'juju diapeskeun an bayani wajhi dalalatihi tina menjelaskan jalan tujuan tina eta dalil. Tah eta ngaranna berarti dalil ijmali. Al-wajhul matlub sesuai keinginan para ulama. Au andab ima warada alaihi minasybhi atawa teu sanggup menolak ketika aya permasalahan anu matak menyimpang keliru umpamana. Kumaha mun tafsili mah berarti sebalikna. Lamun tadi mah definisina al ma'juzu an bayani wajhi dalalatihi berarti ganti aya ku al maqdur. Kumaha patokanna al maqduru ala bayani wajhi dilalatihi au ala daf'i ma warada alaihi minasyibhi. Al maqduru yang dikuasakan anu mampu ala bayani wajhi dalalatihi kana ngajelaskeun jalan ngadalilan tina eta dalil. Au ala daf'i ma warada atau menolak apa-apa yang datang alaihi serangan kan eta dalil minasibit ketika ayana kekeliruan bisa nolak, aya penyimpangan bisa nolak. Kadang-kadang lamun kieu mah ari kitu salah benernya eta jalma kitu. Tah berarti pangnat nanyakeun deui teh canaon eta can tafsili berarti dalilna. Geus tafsili mah geus teu kudu nanyakeun deui. Aya sibeh kekeluaran tegas bisa memecahkan. Mudah-mudahan orang sebagai pelajar sing menyampai kepada dalil tafsili. Alhamdulillah sekian kajian tauhid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Halaman 8 sampai halaman 14. Ralat kedahna summa khuyyira sallallahu alaihi wasallam baina ayyakuna nabiyan
malikan wa ayyakuna nabiyan abdan. Rasulullah dipiwarang milih antara jadi nabi bari jadi raja atau jadi nabi bari jadi hamba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih nu kadua nyaeta janten nabi bari jadi hamba. Sanes dipilihkeun antara jadi nabi sareng jadi malaikat. Hatur nuhun.